sapotong bentang sing karetip naring maturan hati nutunggara alatan dipegatkan cinta nalangsa diri ukur sumerah ka Gusti
kade ye cinta. Aya cinta ya jolang ember. Kami wae mah pangaos nama. Bangga we kantor milih mah sok pilih clear aja corang Pak. Udah milih nonang karang geuning lolobot teh bangsa. Bobol karpet. Elektrol. Nyaho Asep boga imah si eteh manis someah. Nyaho Asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho Asep loba duit si eteh mani murilit. Nyaho Asep kandeloke si eteh ngadadak masket. Unggal usi mere dada mere ping ye da goreng hayam antakilah hotel emot awo nyaho Asep ngalego imah si eteh mimiti robah. Nyaho Asep ngalego mobil si eteh mimiti labil. Nyaho Asep hese duit si eteh hampir ngaleungit. Nyaho Asep ipis loke si eteh ngabecir mampret. Eteh cici eteh ngacir eteh lupa dibuburannya. Awewe awewe materialistis. Nah naon bedana jeung juri kuris. Awewe awewe materialistis. Nah naon bedana jeung kiciwis. Di kota gede memang gudang awewe silung model si eteh. Di kota gede cinta di obral murah. Siga emer siga jolang siga sarung jeung kopeah. Senal capit jeung tarumpah. Aya ku wenteng aya ku murah aya ku hina nista kabina-bina. Nepi ka kitu nanya jeung mama mohon pangaon cinta mira datang. Nyaho Asep boga imah si eteh manis someah. Nyaho Asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho Asep loba duit si eteh mani murilit. Nyaho Asep kandeloke si eteh ngadadak masket. Unggal usi mere dada mere ping ye dah hayam goreng. Pastinya kita untuk para rukunya ngeres dasar. Nyaho Asep ngalego imah si eteh mimiti robah. Nyaho Asep ngalego mobil si eteh mimiti labil. Nyaho Asep hese duit si eteh hampir ngaleungit. Nyaho Asep ipis loke si eteh ngabecir mampret. Eteh cici eteh ngacir eteh lumpa bulu dibuburannya. Awewe awewe materialistis. Nah naon bedana jeung juri kuris. Awewe awewe materialistis. Nah naon bedana jeung kiciwis. Di kota gede memang gudang awewe silung model si eteh. Di kota gede cinta di obral murah. Siga emer siga jolang siga sarung jeung kopeah. Senal capit jeung tarumpah. Aya ku wenteng aya ku murah aya ku hina nista kabina-bina.
Kang Mosep. Coba pikirkeun. Keur majalah maletik, imaletik eueuh naon. Keur diseret-seret Mosep teh na kitu naon. Dinding kiri tulang bajing, kacapit ku bulu pare memencosna. Dinding kiri jamaleutik, kacapit kudu garende nu gede taya sebeuna. Bangga kanu arageung lepok tak sadayana dugi ka kamarkaan sugan. Jadi akhirat dikongkrongkeun kana beuheung da. Resikona jalma leutik, kacapit teh unggal usi. Boga imah-imah leutik menang milik gamprak listrik. Hese kawas newak haseup naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah. Menta isuk hurung sore tah di dieu esena teh lah PLN oge kanu seur artos mamenit Rui Bray. Kumaha ieu teh? Resikona jalma leutik, kacapit teh unggal usi. Mun maling lantaran lapar mane jadi kacapangan bari. Aduh, penjut digebukan naha ari editan sil nu geus pugu garong gede. Abrakadabra loba anu hare-hare. Kumaha teh diantep wae teh bangsa teh. Ageng hiji koma 3 triliun teh dipake dahar masa pada jutaan rakyat. Resikona jalma leutik, kacapit teh unggal isuk lamun sedih pareng gering teu wani ka rumah sakit ku sabab duit kudu ti heula. Karaneh lah sabab nenjo jalma seuseut dokter sok mari ceun beungeut. Si terus ngomong da maot matos takdir. Babas ya. Kacapit teh unggal usi. Boga banda teu sapira tuluy ludes ka bangsatan. Jarang lah nu milu mikiran naha ari jalma gede leungit motor butut oge. Polisi 1000 kabeh. Kumaha ieu teh polisi? Nu alit awatos ka bangsatan mah tuh. Nu ageng mah lah moal karas tadi pauk mobil 4 siki wae mah meureunna. Ka dokter, ka polisi, ka bapak-bapak di PLN. Jantenkeun prioritas lah rakyat alit teh. Karunya keur mahirup sesak, fasilitas teu gaduh atuh mun hayang nanaon teh atau hayang nanaon diheulakeun. Kacapit teh unggal usi. Boga imah-imah leutik menang milik gamprak listrik. Hese euy kawas newak haseup naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah. Menta isuk hurung sore. Mun maling lantaran lapar mane jadi kacapangan bari. Aduh karunya penjut digebukan naha ari editan sil nu geus pugu garong gede. Karaneh lah loba anu hare-hare. Lamun sedih pareng gering teu wani ka rumah sakit ku sabab duit kudu ti heula. Sabab nenyo jalma seuseut dokter sok mari ceun beungeut. Bari carita da maot mah geus takdir. Babas ya. Boga banda teu sapira tuluy ludes ka bangsatan. Jarang lah nu milu mikiran naha ari jalma gede leungit motor butut oge. Polisi 1000 kabeh.
anak mere. Teu kengeng bapak-bapak pilih kasih siga kitu teh kedah adil. Margi dina Pancasila oge pas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu saya. Pokona mah, Kang, abdi mah tos kesel. Nyukeun diserahkeun enggak. Eta diserahkeun memangna gampang. Gampang we, mun aya Awewe kada. mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Nya kudu diizinan atuh. Eueuh tong aya. Kang abdi serahkeun bungan taya kasenangan. Euli sulalu luasan naon kasalahan akang. Ieu dangu tuh tingali istrina paletnan. Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy panganyana. Tong disarwakeun nyai itu mah ibu paletna nage pan gajina ge badak. Komo ibu pamimpin hari nyai kan buka salaki sakit buktina. Nya kudu aya perubahan atuh Kang. Tapi tong arasula dagoan atuh jaga aya waktu. Wah, atuh da bersabar. Kang abdi rek balik talak mah susulkeun bae. Kek memeh urang pepegatan akang re mere pepeling teu sakabe pamimpin baleunghan loba keneh hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Nah itu kalian akan pamajikan teh kudu bisa nyumpulkeun narimakeun kana gaji salaki dan balik kumaha kan Bu Teuing abdi. ada mah Teuing. lagi hayang gitu diketepan Ayo. cicing tong loba itu ieu ben sakitu. Kang abdi kabulusan hayang teuing disimpulkan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikepan Najan urang hirup henteu beunghar tiis ceuli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. eta nu diharapkeun gitu nyai sing inget deui ari nu ngaranna dunya mah banda masa samira sarua pangkat oge berpopulasi teu nanaon sangsara lahir mah nu penting mah beunghar mati suku mah hate nya dan itu Kang abdi serahkeun bungan taya kasenangan. sebelah euli sulalu luasan naon kasalahan akang Tuh tingali istrina paletnan. kabita Tuh tingali istrina pamimpin. ieu banyak Mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy panganyana. Desak kageningnya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun Sanes panasan Kang abdi mah aya kahoyong. aya nyari lain aya nyari aya kayang mah lah carana atuh biasa-biasa Itu dah kudu aya perubahan atuh. insyaallah Kang abdi rek balik talak mah susulkeun we. Abdi mah pokona mah abdi beres. memeh urang pepegatan akang re mere pepeling dangukeun teu sakabeh pamimpin baleunghan tekan loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur barukan teh gampang kudu rek main balik wae da kudu aya izin salaki awewe ye moal hukum Mantap kafe udah akang abdi
Najan urang hirup henteu beunghar, tiis ceuli herang-herang panon, muji syukur ka Pangeran, mulus rahayu salamet dunya akhirat.